itu si jal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zukira jeung dicarioskeun wa zukira jeung dicarioskeun an ba'dis siqoti katampi ti sapalih pirang-pirang ulama anu kapercanten. An ba'dis siqoti katampi ti sapalih pirang-pirang ulama anu kapercanten naon an-na'man sanya-nyana ari jalmi naon an-na'man sanya-nyana ari jalmi qaddama gitu. An-naman ari sanyanyana jalmi eta qaddama anu ngaheulakeun itu si jalma ismallahi kana maos bismillah, kana ngaos bismillahirrahmanirrahim. Ismallahi kana jenengan Allah ta'ala bari maha luhur Allah. Ya buktina maos bismillah gitu, maos basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Indal jima'i salam. Indal jima'i dina nalika jima sok beda sakedapi orang ka dieu. Ai jima'i zaujatihi milarian tempat calik we. Indal jima'i dina nalika jima ai jima'i zaujatihi tegasna dina nalika ngajima istrina itu si eman. Ai jima'i zaujatihi tegasna dina nalika ngajima istrina itu si eman, si jalma. Wa suratal ikhlasi sareng maos kana surat al-ikhlas.
wa suratal ikhlasi sareng maos kana surat al ikhlas ila akhiriha dugi ka tungtungna itu surat al ikhlas ila akhiriha dugi ka tamat gitu logatanana ila akhiriha dugi ka tungtungna dugi ka akhirna surat al ikhlas wa kabbaro sareng takbir itu si jalma wa kabbaro sareng takbir itu si jalma Allahu akbar wa halala jeung maos tahlil itu si jalma la ilaha illallah wa qala sareng maca itu si jalma wa qala sareng maca itu si jalma bismillahil aliyil azimi kana kalimat bismillahil aliyil azimi kana kalimat bismillahil aliyil azimi hartosna bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah bismillahi kalawan nyebat zat anu jenenganana Allah sifatna Allah al aliyyi anu maha luhur Allah al aliyyi anu maha luhur Allah sareng deui sifatna Allah al azimi tur anu maha agung Gusti Allah aya doana Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tuhrija min sulbi Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma rajaqtani gitu. Allahumma ja'alha zurriyatan barisan salam Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan belarian tempat calik bae Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma rajaqtani Allahumma duh Gusti atau nabi Allahumma nun ya Allah ij'alha mugi Gusti ngajantenkeun ka istri abdi Allahumma duh Gusti atanapi Allahumma nun ya Allah ij'alha mugi Gusti ngajantenkeun ka istri dzurriyyatan kana kagungan keturunan dzurriyyatan kana kagungan keturunan thayyibatan anu sae in kunta lamun bukti Gusti in kunta lamun bukti Gusti maksudna Gusti Allah in kunta lamun teh mah bukti Gusti eta qaddarta nakdirkeun Gusti antukhrija
kana yen ngaluarkeun Gusti antuhrija kana yen ngaluarkeun Gusti maksudna Gusti Allah min sulbi tina tulang rusuk abdi min sulbi tina tulang rusuk abdi min sulbi tina tulang rusuk abdi Allahumma nun ya Allah Allahumma duh Gusti atanapi nun ya Allah jannibni mugi ngajauhkeun Gusti ka abdi jannibni mugi Gusti ngajauhkeun ka abdi jannibni mugi Gusti ngajauhkeun ka abdi asyaitona kana setan wajannib jeung mugi Gusti ngajauhkeun wajannib jeung mugi ngajauhkeun Gusti ari tadi mah be na dingangge iya mutakalim wahdah wajannibni ari nu kadua nama wajannib asana mah wajannib gitu pil amar tapi pami kasaluhureun ngandung doa gitu kasaluhureun mah sane amar deui tapi doa wajannib sareng mugi Gusti ngajauhkeun atanapi sareng mugi ngajauhkeun Gusti asyaitona ka setan makana perkara rozaqotani anu tos ngarizkian Gusti ka abdi makana perkara atawa makana naon-naon rozaqtani anu parantos ngarizkian Gusti ka abdi titik summa ya'muru tuluy bayanitah itu si salakinana teh si eman summa ya'muru tuluy bayanitah itu si jalma atau si salakina teh azaujata ka istrina bil ibtijai kana nyangigir sina bobo nyangigir ala janbiha netepan kana cangkengna itu si istri ala jambiha netepan kana cangkengna itu si istri al aimani anu beulah katuhu jadi malikna teh ka beulah katuhu istri teh nyangigirna teh al aimani anu beulah katuhu atawa bareto mah pameget anu lungsurna ka beulah katuhu aya nama istri pi orang nyangigir ka beulah katuhu kabayang henteu fa inna hamlaha maka sanyanyana ari kandunganana itu si istri
fa inna hamlaha maka sanyanyana ari kandunganana itu si istri, hamilna itu si istri teh, fa inna hamlaha maka sanyanyana ari kandunganana si istri teh, hamilna si istri teh, eta yakunu kabuktian itu hamlaha, eta yakunu kabuktian itu hamlaha, eta yakunu kabuktian itu hamlaha, eta dakaron bayi laki, eta dakaron putra pameget, eta dakaron cabang bayi pameget, biidnillahi kalawan ku izin Allah, biiznillahi kalawan ku izin Allah nanaon oge, ta'ala bari mahaluhur Allah, ta'ala bari mahaluhur Allah. In qaddaro tasdidan dalna, in qaddaro lamun nakdirkeun, in qaddaro lamun nakdirkeun, mastikeun, nangtukeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari mahaluhur Allah, hamlaha kana kandunganana itu si istri, hamlaha kana kandunganana itu si istri, min dalikal jima'i, min dalikal jima'i tina anu min dalikal jima'i tina itu jima, min dalikal jima'i tina itu jima, titik teraskeun, wala zamtu wala tanya wala azamtu wala azamtu jeung ngamatuh kuring, terang ngamatuh ari ngamatuh teh ngadawamkeun ngabiasakeun atuh, wala zamtu jeung ngamatuh atau ngabiasakeun kuring, saur saha, saur Imam Suyuti, ieu cariosan Imam Suyuti, la zamtu saur Imam Suyuti, hada dzikra kana eta zikir, hada dzikra kana eta zikir nu mana teh anu tadi, bismillahil aliyil adzim, Allahumma ja'alha dzurriatan thayyibatan in kunta qaddarta anturija min sulbi, Allahumma jannibnis gitu. Allahumma jannibnis syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtani. Eta sok dibiasakeun kitu saur Imam Suyuti, hada dzikra kana ieu dzikir, wasyifata jeung kana itu sifat-sifatna, wasyifata jeung kana ieu sifat, wasyifata jeung kana ieu sifat, fawajadtuhu maka tuluy, wawajadtuhu tuluy manggihan kuring, saur Imam As-Suyuti teh, wawajadtuhu tuluy manggihan kuring kana itu dzikir, hu kana itu dzikir nu tadi teh sohihan kana anu bener, sohihan kana anu soheh nu bener, la roiba fihi, la roiba anu henteu aya karaguan, la roiba anu henteu aya kamangmangan, fihi dina itu dzikir, la roiba anu henteu aya kamangmangan itu nu maujud, nu bukti
eta nu bukti fihi dina itu dzikir. Wabillahi sareng eta tetep ka Allah wungkul. Ngaheulakeun jar majrur berarti takhusus maksudna. Ngakhususkeun. Saking teu aya deui anu pasti masihan pitulung iwal Gusti Allah. Wabillahi sareng eta tetep ka Allah wungkul atau piku ari nyuhunkeun taufik. Atau piku ari nyuhunkeun pertulungan. Ilah aha eta teh. Ari aha teh beres cariosan Imam Asyuyuti. Beres cariosan Imam Asyuyuti. Mahdupan bari dipiceun sawareh. Mahdupan bari dibuang, bari dipiceun. Mahdupan bari dipiceun hal jadi hal dijabarkeun pe-na pakna ditanwinan. Mahdupan bari dipiceun dibuang naon ba'duhu sawarehna ucapan. Naon ba'duhu sawarehna kaul Imam Asyuyuti. Terus dugi ka dia tuh da wengi. Jaba aya nu muludan ayeuna tos ngawitan tuh. Hapunten anu kasuhun mudah-mudahan aya manfaat barokahna lah ka etang-etang ngalogat na memah. Da tadi wengi teuing. Aoskeun doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.